mantap ya. Sini bang, sini. Ting, halo. Cager Ting. Sehat, alhamdulillah. Betul lah. Dek, naon ya? Lain Ting. Ya pare alus ya Ting. Oh ya alus pan diuruskan alusna mah ih. Mesti jual can Ting. Wih, sih ke haji. Duh Ting. Aing bingungan aing ngeunangan pare Ting. Siapa eta dijual sabaraha duit Ting? 7.500 sekilo, Rik. Pulang kumaha lamun ku aing 8.000. Wah, kala ya. Nah, geus lah jadilah. Cenah naon lah, ya itu mah haji mah. Bener ya, Ting? Ayo geus siap. Ya poin DP transfer ya ya. Oke, saya mah aing minta kadunungan. Rek nang Ting. Oh iya. Tah, Ting, Ting. Oh, geus aya. Aya Rik, geus asup. Beres Ting euy. Aduh, cepet. Aing ngalian lah nyaparin nanya. Oke, siap. Oh. Duh, beres ya aing. Lu sabarena mah Rik. Aku mau ngecewakeun lah. Bener Ting, pada teh alus Ting ya. Gunungan aing pasti atoh nih mah Ting ya. Aduh. Oh. Meureun atuh. Ya nguruskeun ge. Ting. Lawan. Cia nyokot cai atuh Ting aing meuli ales teh yo. Aya cai mah. Cokotan atuh. Ayo. Bingungan aing yo. Aing diberi bonus pasti naga ya aing sieu mah ya. Cuma ya. Batu kahulu-hulu. Cuma pare ya euy. Bonus lagi mati gede ya aing di gunungan ya Ting. Masih ating nih. Dik. Oi, kenapa nih Dik? Masih ating enggak? Nunggu si ating nunggu teh kerja kot kopi lah gitu lah. Si ating mana si ating? Hai kerja kot kopi itu nama. Aduh, kita ngurus sawah. Hah? Yang pisan. Ngurus sawah? Oh. Lah emangnya sawah saja gitu? Sawah aing lah, song aing, sawah aing tuh ngeblak. Itu ngaku-akuan mas ya. Mana salah di dia? Aing biar tuh semulit pare di si Ating ya. Si Ating anak buah aing, Mana? Anak buah aing si Ating mah tukang remet. Waduh. Wah si Ating. Ada balik ya? Aing transfer duit. Lain urusan aing ah. Kumaha aing? Lain urusan aing ah. Ting goblok. Ating. Iki kumaha urusan aki? Sabodo ah. Ya siapa? Duit eta kudu dulungan aing. Jing.